Halo. Goresan hati selawasna tanda tanya Neng De Fitri anu bage nah ayak kene Neng Ayu anu bage kadedeh katina abdinya aris karena curang anu nista Neng De Fitri anu bage jarita batin pinuh ku karumaos Neng Ayu pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin salo siga nama abasari sepuh abdi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yuk urang papisah wae katampi kadedeh salira apa raka sepopeng kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bapeng ono kanya salira goresan hati salawas mah tanda tanya nah aya kene kadedeh katineng abdinya aris paera teh hari karena curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Mas Nayaga medalu migar anu bage pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana ma bani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yuk urang
kadada salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira duh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun paerang tahari jeung ngedakeun kasalira rerai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bager katampi kadada salira masna yaga madalu mikar anu balalager kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukana babandon dinu kawasan mere mawe kasasama silih asih babajat jeung upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bager gadeuh batineng hatinya haris jang dedi karena jurang anu nista cepangka anu bager jerikna batina pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan madalu mikar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nimong pinuhku noda jeung dosa neng de Fitri anu sayang siga nama kang arepin salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bager leuwih hade hayu urang papisah wae Kang Daya Kang Oma katampi kadada salira Mama Ella anu bager kanya salira patepang sono nyangakeun kula atur nuhun ka Bapak Mas Ulang
Ngahaturkeun Bapak Mas ieu lagu tapang sono sanana diwangi Bapak Mas anu mana sanana diwangi ari ngaturkeun deui kapayun ngahaturkeun Pak Mas anu bager patepang sono sonona sabarakanca Bapak Mas di rombongan lemazaki pilih aya kalepatan hapunten Bapak Mas anu bager jejak kahatur di rombongan sabarakanca Pak Mas deui hapunten anu kasuwun Bapak RW aya teu aya ari ngaturkeun Ibu RW Pak Mas deui ngahaturkeun tepang sono sonona Pak Mas nembean tepang sonona nembean tepang Bapak Mas deui ragi sabola di Banjar Bapak Mas diramakan duanana Bapak Mas ayat-ayat kamu gimana Allah ngaganjar Bapak Mas deui nyalamatkeun sadayana Zahanu baris nandangan geningan mah iwal tibang sesorangan Bapak Mas cinta karena hari kabudayaan Pak Mas anu bagus sami cinta kebangsaan Bapak Mas ngamu mulai kesenian Pak RW deui wala ukur Pak Mas diseron Pak RW anu mana Bapak Mas deui aturan cobi kapayun deui Bapak Mas deui diserangan Pak RW anu bagus abdi nu sono Bapak RW Pateka dan anu mulia Ibu RW deui tangtu seueur dagogodan Bapak Herman anu mana cobi kapayun Bapak Herman dan anu bageun aya Bapak Herman ngali deui membuka lungan budi Bapak Herman agaman mah Bapak Mas Bapak Herman jalmi utami segala sing sami-sami aturan Bapak Herman anu bageus Bapak Herman aya teu aya sawer laguna nya diri masing caringcing Bapak Herman masing eling Bapak Herman deui da beurang penting Bapak Edi deui anu mana Pak Edi Bapak Herman aya teu aya aturan sawer lagu piaga anu nyarengan Abah aturan sadaya ngiring lagu Bapak Herman disarangan Bapak Edi deui Bapak Mas sadaya kaum lagu Pak Herman deui ari ngaturkeun ngahaturkeun Bapak Herman patepang sono Imam anu bager ketua pemuda deui anu mana Herman disarangan Edi deui anu bager Bapak Herman mun ningal wayang sawengi no saya mah Herman diseran Bapak Edi awat kasaksi lamun bisa ngaji diri hirupna Bapak Edi anu bageus
Bapak Edi dai aturan abi nu sama kuma suling ya Pak Edi Bapak Herman aya suling teh sari lombaing hari kumakuring Bapak Edi sangan Pak Herman da kumakuring Bapak Edi dai Bapak Edi dai anu bageun hari pangperang di luhur gunung Pak Edi hari saudi handapeunan Pak Edi abdi montang Bapak Edi anu bageun kayang agung Bapak Edi dai Bapak Herman dai anu mana Bapak Edi Bapak Herman kembang culang kembang tanjung kembang sagala dong-dongan Bapak Mas montang Bapak Herman ayat ayat da kayang agung Imam anu bager haturan kapayuneula Imam ketua pemuda kumasuling Imam suling tengan silung bae Imam hari kumakuring Imam da kumakuring Imam ketua pemuda dai anu mana tepang sono Bapak RW patepang di panggung seni patepang deui ayeuna hoyong terus sasareung kung bahala pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang tes ngedalkeun jangaji kembang ros kayas tu jadi saksi kakurang kongsi bebeja majar urang mewarek arah subaha margi ipang seni baheula pangharepan ganti hujan cimata depanutan tang taingan ancang ekaning ngalakeun jadikan seliku junting kembang ros kayas ku jadi panghibur hati nyorang jalan nulalawang nanda nasi nepinuh ku pangharepan bumi kuring ngana sorangan Imam ketua pemuda kembaras kayas kiwari ukur mukaha ngalios tanpa beja lir bang bara anu taboga rumasa
lamun kembang beak sarina telang pahet pasing ayeuna kantun nyerina aturan kata nengsi di tea Bu Yayan kalebak caan di mana atuh ayana menite aya bejana kumaha cenah Bang bahasa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngadalkeun caci kembang ras keas nu jadi saksi kakuring kungsi bebeja tenengsi majar urang mau warek arah subaha margi pang sini baheula buanin Bu Yayang pangharepan ganti hujan cimata aturan buanin Bu Yayang Bu Ica tetep nyantel montel ka anjeun gendongan ante nyalahan kursi panglepas ini bahasa orang tepung tetap nu mimiti orang geus ngadalkeun janji kembang los kaya sisi cai menjadi saksi kakuring kungsi bebeja majar orang ulah rek arah subaha ibu nengsi mari pa ibu nengsi pasti nih baheula ibu nin anu bagan kemaras kaya nu jadi panglipur ati dupai anjeun tos tega ninggalkeun asika siliku junti teneng si tenin kemaras kaya nu jadi panglipur ati nyarang jalan nu laleuang ibu Yaya ibu Ica nanda nasi nu pinupukan harapan diri kuring ngan nyorangan kembang ras kaya siwari ukur ngupahan
hitung lilana aya ibu Ais tipu jangan parawangan depikan keserayaan adik jodoh tetep pegang boys ting tapi ngon pagucret baik dekawo salah saeutik boys kapayunan nya atuh kudu kumaha boys rumah tangga jeung manehna busani sakieu teh sani anak gasroban manehna tayang elingna tengah peti cemang cempleng dicucuruk dasani deui ditah balik rek balik ka mana busani Indung bapak geus teu boga sor busani kapayunan Bu Ipat aya Bu Ipat busani lagu sok pake aturan sagala rumah tangga jeung manehna kuyayang geus teka itung lilana dipejangan jeung parawangan nepikeun keserayaan aya busani ari jodoh tetep pegang tapi ngan ibu sani pagucrut bae tekawo salah saeutik ibu Ipa babari pisan ondali nya atuh kudu kumaha ibu sani rumah tangga jeung manehna sakieu ibu sani da ibu Ipang anak kasoban manehna tayang elingna tengah peti cempleng cempleng dicucuruk ditah balik rek balik ka mana ibu sani deui imbungan bapak geus teu boga Bu Sani diaturan ka Ibu Suryani Mamah Suryani Bapak Suryadi Bapak Jurnadi ayah Bapak Jurnadi ayah Bapak Jurnadi di Antos Bapak Jurnadi ditetep daek deket Bapak Junardi anu mana kapan peseni hari geus pahet janjianmu mika mama Bapak Junardi anu bagus lambat layat
lambat lambat olah waka Bapak Jurnadi anu bager leluasan Bapak Junardi deui jika nu putus sarapan Bapak Junardi anu bager janji anu Bapak Junardi mikaima akhir nama Bapak Jurnadi anu bager ambon sorang tapi tetap ukurimu tebenang di mika mamat Bapak Junardi jika no odal duriat Bapak Junardi anu bagus lambat layat Bapak Junardi lambat lambung olah waka leluasan ibu ipat ayat teh aya jika nu putus sarapan ibu sani deui janji anu ibu ipat ibu sani mikaiman ibu sani ayat teh aya aturan mah ibu sani ibu ipat kapayun tapi tetap dau kurimu tebenang di mika mamat jika no ibu ipat odar duriat ibu ipat ibu sani anu bager haturan kapayunan wayat dengan dong pelambang ibu ipat manusia teku meledak langkawan candi sorang ibu ipat ibu sani akhirna mendaki wirang disusul dapuku jauh di teyang dapu goang hate wale nyanteng bae sumalondah pipikiran ngedelkeun gerentes hati ngebagan cita-cita jelek sana maksud ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu asli Mika kebudayaan
tur ngabu mulai seni Sunda anu asli ayo rempah saluyo cing sauyunan kesenian ngajadi hiji ciren jujunan mulyana bangsa keukurna jujunan harkat seniman Purwadumadi Purwadi pulang jadi bangsa nu merdeka ya tulang kakuat ketua perjuangan Nusa Akti putra putri Indonesia ya tulang ketua pemuda Hima tulang negara tong diperkosa sapa modi rekayasa momen dia ngedalkeun gerentes hati ngeboga cita-cita jan laksana maksud hayang ngajungjung budaya seni seni Sunda jongjonan anu asli mike himan miara kebudayaan gesnya jadi kewajiban putra Sunda nganggon pancen ngajaga tur ngamu mulai seni Sunda jongjong anu monyang hayo rampah saloyo sia saoyonan kesenian ngajadi
pasir uma ku harkat seniman. Jantan saksi geter asing urang ngaduaan mung hancak kageningan ukur lamunan ada di bengkel bangsa enak
ngarep ngarep ada di bengkel bak Jawa tina kanan ayah ada di bengkel ayah ada di bengkel mun penting gas jemping mikailing ada di bengkel hariring midang ada kuasa orang ada di bengkel bengangan anggang haritanya kupang di tahun ada di bengkel genap puluhan ayeuna kesekasan ada di bengkel deui kajong ajanan cek ingatan rumah sana dan harapan disangka kesekasan ada di bengkel deui lo aya ukur catatan lencangka bagat cerita mana saker kumawasa mau bakal laksana ada di bengkel angin kersa mantena diaturan ke adede bengkel ayah adede bengkel hari tanya kupan di tahun genap puluhan ada di bengkel anu mana ayeuna betlekasan ada di bengkel deui kajong jonan cek ingatan rumah sanen dengarkan disangka betlekasan ada di bengkel deui no aya ukur catatan najan ke bagat cerita ada di bengkel deui anu mama manusia teh kumaha mau apakah laksana ada di bengkel angin kersa anjeun ditetap
ada di bengkel deh. Kapan pas ini hari gaspat ada di bengkel deh. Janjian no Mika mamat ada di bengkel. Lambat layat lambat layat lambat lambat ada di bengkel. Olah waka ada di bengkel deh. Hari luluasan ada di bengkel deh. Jika no putus harapan janjian no hari mikaeman ada di bengkel. Akhir nama kuring teh Ambon sorang tapi tetep dauk kurimut tak benang di mika mamat. Jika no odan durian ada di bengkel. Lambat layat lambat lambat. Mangga nyangakeun ti payun kepihatur dina lagu Kang Sereng. Juli dari orang siram lamun tangeran ku diri Kang Juli hayang rajangan bae kana jauh sok tibelah Juli anu mana sok teuing lamun Juli di bandara Pekat Durian suka dibeli kupati aya cenah Juli jauh-jauh manggung awi Kang Juli anu bageun nyiar-nyiar api merah jauh-jauh ngajak Kang Juli anu bager nyiar-nyiar api melanggung sepanjang urang kumaha Kang Juli olah kendada istiar kamu tutunya siang nu awon wajib bising lah usukan mana selamat dunia akhirat apalura iding sumarati negara kantut esina lain apalura iding sumardi daunawi lanca berem apalura dan ditawarang lain apa abdi apalura iding sumarati bagja dengan di bageurang jauh tarejak kadang-kadang apalura kapayun deui kudana buah haridang jauh komo sora padanton anu mana aturan apalura kapayun heula Bapak Lurah Tepungku Bapak Lurah atur nuhun dikasenian Pak RW Dadi anu mana Bapak RW Dadi Pak RW Dadi hoyong disawet laguna Bapak RW Dadi anu bangga aturan kapayun
Bapak RW Dadi Bapak tiara ditatang di agama Pak RW Dadi di hang lomari sing bisa miranenda Pak RW Dadi pinasti selamat diri anu mana Temonggo di kesenian Olah ukur resepan para dadi Olah ukur resepan Nganu maksud ya tujuan Ngawujudkan para dadi Ngawujudkan persatuan papat mah Sairang mah sarang solasi ngejantung ma papat ma anjantung mamu anjantung mamu pangeran ma papat ma nulis asik ratuning gedeping ilmu kaya papat ma Sanu baris nandang Iwatimah bangsa sorangan Iwati bangsa sorangan Cintakan apa padma Kebudayaan apa madai Sami cinta kebangsaan Kaya padma Dinasani hati-hati Di dasaran ku agama Seni sema Apadma di sorangan Pak RW Dadi Aturan ke Pak RW Dadi sorangan Apadma Ayadi Aturan ke Ayadi Apadma di sorangan Pak RW Dadi Lain dawonawi lancabaran ditawaran lain bagja diri bagja dengan di pageran Apadma Ayadi ngamu mulai kesenian ulah ukur resepan Ayadi ulah ukur resepan ngandung maksud tujuan ngawujudkan persatuan Ayadi di sarangan Apadma Ayah Padma di serangan Ayadi Kapayun aturan Ayadi di serangan Padma mangga rasa serengan ngamu mulai Padma kesenian Padma Ayadi ukur resepan Ayadi aturan kaya di Kapayun lain daun awi ditawaran lancabaran ditawaran
Jangan dipageran. Terang kanggo Oji sameme ngemparkeun kasur Oji Ayahna arpa ayah. sama kena digelarkeun Kang Oji Ayah apa? ayah apa anu mana ayah apa sameme ngomongkeun batur petriksa badan sakujur Oji anu bager Kang Oji hatur nuhun kali deui ka aya alpa anu mana aya alpa aya lain daun awi aya alpa lanca bareng ditawaran lain aya alpa bagja api bagja dengan di bageurang aturan ka ayah alpa anu mana aturan ka payun mama alpa mamahna ka payun mama alpa tibatan mah atur nuhun mama alpa tibatan saelo lepar sakayu dijieun baju sakayu dijieun baju tibatan mah Masena seno. masena seno anu mana masena seno kapayun oyong disawet laguna masena seno anu bager kapayunna Mas. Kang sering mas. masena seno anu mana aturan oyong disawet laguna masena seno dikicirang masena seno da dikicirang si horeng mah si horeng aja rame lawang Ayo mas, jangan malu-malu mas. dipikiran masana anu mana ku abdi mah dipikiran si horeng mah masana anu bager si horeng kagungan dengan ke depan masana sawer abang cina masana suling banteng terima kasih masana Zabadina masana seno kumali lawang masana seno Bapak RW Asep anu mana RW Asep aya aturan Pak RW Asep kapayuna lain Pak RW Asep daun awi Pak RW Asep lanca borong Pak RW Asep gaditna orang lain bagja abdi bagja dengan apa RW Asep anu bager sok dipageurang aya cenah Bapak RW Asep Bah Anang cenah Abah Anang. Ingat mah magenya mah. Marek ngibing mangga mah besi nek ngibing sok. Ngibing mah sok apa wet ngora mah.
di ma ujung anu bager basengke ngajak abdi jarecit bereker saksi dongkang jarecit disulang ku penang koneng tawi desalira ma ujung ker pamatri ati arek ngibing mah mondek mulang ma ujung anu bager tong lami-lami teuing abdi era sok inggis akang teu datang moal lali karena segala pasini ma ujung jarecet berem ma ujung anu bager pamatri ati dongkang jarecet bareng pamahuki di bebene basang kang ngajak abdi ma ujung anu bager pamatri ati moal lali karena segala pasini jarecet berem ma ujung deui jadi panyulung moal lali karena segala pasini jarecet bareng teh Dalia anu bager pamatri ati kunape tepak kunape pagi Abah Sahri anu bager salira Abah nali deui anu bager Abah nali saha anjeun papayun deui cenah Abah manis emutna Abah nali sae rupina ku hoyong Abah nali deui anu bager saha anjeun duh aduh saha namina salira tanggungan saha bageran teh kabina-bina aduh 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 Abah nali saha anjeun mana-mana di mana Abah nali kapayun deui saha anjeun
babana lide anu bager saha anjeun duh aduh saha namena jalira umem kagungan saha bager teh kapina-pina aduh saha anjeun oncom telelih kapayun unine oncom ampiang balap-balap si goreng daging tuh tingali si tukang dagang telelih rupina telelih nyada karanjang tetapi tina sangka tos telepat teh si bandar ampiang telelih teh mamah anu balalager araya telelih goreng dage tilu tale dicanda kapulang saren mangkade ulah talalen lami-lami kepaten-paten telelih teh mama kaparayun unine oncom si oncom ampiang si ampiang balap-balap goreng daging telelih yang mana kapayun nu paling genah lamun jadi tukang dagang telelih unggal poe teh narima duit ribuan pakokolot teh Yanti ibu mama teh Yanti ibu mama anu bager kapayunan ibu mama hatur nuhun ibu mama no paling kenah lamun jadi pagawe kantoran saban bulan teteh hindun nerima duit gajian pakok pasti milu panggegenah suka jang bunga pada boga suka jang bunga pada boga kaki dola ditutur-tutur kakulon pada nareret kawetan sok di tenjoan kakulon sok di eraran nutapira urang duaan kutak-kitek karedok lenca digejrot sakalana nyanggakeun karedok lenca nu tapira urang duaan kutak-kitek karedok lenca dibobok seaya masih ada karasan karedok lenca karedok cinta anu mana kapayun-payunan orang hiburan nu
pira urang duaan kutak kita karedok lencah digajrot senyaya nyangakeun karedok lencah sor kaparayu deui Dalia bade karedok karedok lencah Dalia kapayun Wilujeng ngadangukeun dina lagu Bayu Bayu yuk 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 halo mun urang nyok ka diri Sugano akhiri dengki malah loba suka sering marada Mulki teh bejana dunya mun penting nandingan berang metek sing karunya kasasama nu terang bejaan geura bejaan mun pujurangnya tau tumikeun kasatoa hirup katungkul ku pati pahajat anu mana mau tanya hodi masa badane nyakitu kana teh pangesanana sanajana seribu botak moal megara cara orang di dunia murid matu ngobara mesti balik di dunia murid matu ngobara mesti balik abang jana sulit abang sabari mah pahajat sabari kumalila abang jana api goreng sabari mah apa samin anu bakeun sabari nyari dong para di luhur gunung cendang anu bageun di luhur gunung saung di handapeun nana geuningan Bapak Haja saung di handapeun
ati melang kano pundung kamana atuh neangan panganten istri ati melang kano pundung kamana ibu hajat neangan jika tuh pamayungan yang den tumpak kuda salah barang jika tuh pamayungan dengan ibu hajat di kekayaan sepanjang kurang kumelan ibu hajat bola pendaknya istian ilmu totonya sian no awon wajib bisilan bantut terampi satu tanda bade bela geningan abah samin anu bageun antos sandugi ka enjing lang layangan daun gadung ibu hajat anu simpati ditalian ku kadebong ngalayanan anu embung ditarik mah ditarik saku abong dikinciran si hore nyoba dipikiran geningan yang kaya tanah bagi si hore bebene dengan hati alim kabayong bang pengantin pemegang pengantin istri tumpak komplet silti kuling atau api alim ari biki bohong ibu hajat ari rajet hati mata gering ibu hajat kapayun deui bang bayang di jero orang dibeli dua salawe geningan dibeli dua salawe ayo cenah ibu hajat kahayang mah ibu hajat kahoyong tacan kasorang kahoyong tacan kasorang lamata nyeri hati geringan ulah mata nyeri hati hati alim parat hari hati alim kapayong bong tupak oplet siat diguni geningan tupak oplet siat diguni
abdi alim biki bohong rajet hati mata gering abdi alim biki bohong rajet hati mata gering itu sanu dipayun ibu haja anu calik dina kursi abdi mah mata kayu yun hanjakal ning eja moda anu bager hanjakal kagungan istri cik atuh pangamayungan ke tumpak kuda sela-sela berem atuh cik atuh mah pangulungan ke dikakai anak dengan atuh dikakai aku anak dengan sepanjang jalan Karawang jalan gede di aspal sepanjang adik gerhoyong walele walele di kalah Bang Baya di jerok borang dibeli dua-dua salawe kehoyong tajana kasorang mata nyeri hati wae sanajana ditulat tali panganten istri nu geling moal pokok jeung areuna sanajan digunta-ganti moal pohon moal pohon kasalira sepanjang jalan Karawang jalan gede di aspal sepanjang abdi kerhoyong mawala di akalan mawale di Angga pamirsa nyangakeun ti payun kapihatur dina lagu Poho Kabalik. Lalang sayang Jojo anu betah kahanda kampung gede kabojo mitena Kang Anda kampung gede najak harta rusak Kang Anda kampung gede anu bager kabojo mitena gempor hari pajak papanggih jeung susah naik mobil sedan makadik bisi di Bali ulah soke udah Kang
Anda kampung gede anu pambagerna la 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 sono di onda la la jong kabojok sok pohok ka Anda kampung gede anu bageng kabojok sok pohok la 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 sayang ka Anda kampung gede anu bager aturan sawer laguna deui ka Anda kampung gede anu simpati la 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 sayang loba sinden hati asa dipepende Anda kampung gede asa dipepen najan hanter-hanterus ka Anda kampung gede deui kabojo sok fitnah Gempar hari pajak papanggih atur nuhun ka Anda susah